jeung nanya sagala sia. Mun aing mah karung berarti rek ngarit. Ya, sia wayahna ngamarit tah. Aing plus jeung alabadul tah. Aing kulina jeung babaturan. Ngarti teh sia? Ejok ngemplo tutuhan ngehias alam priangan. Kamana barudak teh? Cenah titah nungguan di base camp. Tapi eueuh. Tapi reug poe ayeuna si jogging geus titah ngarit ku aing kaleuweung. Mana itu barudak teh? Kumaha itu ngasih tungguan di tempat biasa ngumpul atuh? Balai semua ah. Nyenges. Balik ah. Siapa tek modal? Sahat teh sia. Teu sopan sia kakolot. Duduh. Sok nanya ratu, meter gede. Aduh, lapar. Mana ngan sang ngumpul di tuangna. Tapi sogan ayah di dapur ah. Asep ke mana deh? Ah, ke dapur we heula. Terus balik itu si Jogi. Aduh, paranas kieu waktu. Sigana gering ya. Ya Allah, ulah maka gering atuh. Tapi pancan hari badul. Tuang we heula ieu mah. Geus teh ngari teh. Ngalah badul. Acan. Goblok sia. Naon teh? Wah, atuh hirup teh. Sia mah kitu dititah teh. Tega si Asep mah. Tega si Asep. Kugus anu teh yang sakit-sakitna deui. Kakak ditajong. Bener eueuh kasolehan pisan. Teu ngarasakeun jogi teh pan gergeuring. Kitu wae ka jogi teh. Alhamdulillah teh saat ini.